hakekatun bila syariatun ririwa. Lamun urang salat hakikat hungkul eueuh syariat naon bedana jeung ririwa. Nah jeung ririwa sok ririwa ari ganingna aya, ari tataluna aya, ari tempo jeung kiringna eueuh. Naon bedana nu kitu Pak? Salat teh teu katingali rukuna, teu katingali sujudna, teu katingali tahiyatna, ukur hakikat hungkul. Teh teh bebeugig. Naon ririwa teh. No, hakekatun bila syariatun ririwa nu kitu mah. Ngan sabalikna syariatun bila hakekatun bebeugig. Lamun salat kur syariat hungkul, hakekatna naon bedana jeung bebeugig. Katingali salat mah ruku jeung sujudna mah corbana dipake panjang menghadapna ka kiblat memang kieu ngan hate galak. Ingat wae kana naon. Berarti cenah pikeun hakekat kakara syariat. Sigan heueuh menghadap ka kiblatna mah. Saha nu kitu Ustaz Dalan? Allahu Akbar, iraha aing nya nu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad sayyara man ulimana hui mufidan lil wara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Allahumma rujna min dulumati jahlina wa akrimna binuril fahmi waftah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum illa jannati jumara. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asadun nas adawal yaumal qiyamah man jahala ahluhu. Al-hadis. Kapayunan papayung negara, aparat pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, anu tiasa ngajaga tina berpecah belah umat. Kapayunan pupucuk agama, para alim ulama, para juama, para asatid, anu jadi corong amal ma'ruf nahi munkar. Kapayunan para sepuh nu kasipuh ku pangaweruh, kapayunan sesepah nu kaasah ku pangabisa, kapayunan pemuda nu tiasa ngajaga kana agama, kapayunan pemudi nu tiasa ngajagi kana kahormatan diri.
teu diwincik hiji-hiji bilih teu katalungtik, teu dipapai sadayana bilih teu kagupay. Sadayana hormat dan simkuring mugia Allah ngamuliakeun ti dunya parat dugikeun ka akhirat. Amin. Tiada kata yang paling indah untuk awal cerita, hanya membacakan hamdalah tanda syukur kepada Allah yang telah menciptakan dunia ini dari awal sepanjang matahari terbit dari ufuk timur terbenam dari ufuk barat, sebesar langit yang dihiasi kelipan jutaan bintang, napas masih bergelora di dalam dada, darah masih berwarna merah. Alhamdulillah pada saat ini bisa bertemu muka, bertetap wajah, bersenyum simpul, bergembira ria, hempak marbayaksa sidakep sinungu tunggal, nenglengaken pangrungu saking butuh ing rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, teka sumput-sumput dina kolbu. Rahmat kali salam urang limpah curahkeun ka Nabi yang terpuji anti korupsi, bagenda yang tersayang anti tak menyayang, Rasul yang termasyhur anti tidur di atas kasur. Siapa dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh semua alun kembang tanjung rasa hegar kembang mawar melati nu jadi jatining ati samoja nu jadi kadedeh bulan. Dina tungtung karesek anjeunna lahir anjeunna indah. Malah kembang indah ngadalingding sapanjang peuting, nyambuang sapanjang berang, negakeun kalimah thayyibah ti masrib dugikeun ka maghrib, dugikeun ka urang sadaya nu turut kana ajaran mantenanana, di mana urang disamber ku malaikat Ijrail piwarangan Allah maut pingaraneunana, kahiji sing dipayungan kurido beserta magfirah Allah subhanahu wa ta'ala, nu kadua mudah-mudahan sing didadamparan ku syafaat ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin nu mulia, alhamdulillah simkuring ditakdirkeun deui calik dina kursi nu teu cicing, kursi goyang ngaranna. Seja nyuhunkeun dihapunten jamaah simkuring lemet teu tiasa hadir ti palih kidul dikarenakan ada acara tahlil 40 harina ibuna Andindin di Campaka. Tiwal simkuring nu teu angkat teh da emut kana kursi goyang. Hadirin nu mulia, ieu acara teh acara bulanan. Insyaallah simkuring dina ieu kesempatan urang cobi-cobi ngabahas tentang nu koreh-koreh cok tentang salat. Ngan salatna urang rada ngisi saeutik tong gede teuing. Hadirin nu mulia, tiba heula ibu jeung bapak ka budak nita salat. Jang nyai geulis geura salat. Tapi eta salat tara dijieun pasoalan. Da dina masalah tentang salat teh ada 4 pertanyaan penting ayeuna kudu pisan dijawab. Kahiji,
apa sholat? Kedua, kenapa harus sholat? Ketiga, untuk apa sholat? Keempat, bagaimana sholat? Urang ngaji kolot lah, geus jarang heureuy sih kuring geus kolot. Punten. Mun ceuk urang panyingkiran mah naon sholat, naha make jeung sholat, keur naon ari sholat, kumaha ari sholat. Mun ceuk urang panggilingan mah apa sholat, kenapa harus sholat, untuk apa sholat, dan bagaimana sholat. Da beda negara jeung panggilingan. Punten. Ya Allah. Aya di dieu mah kulub kentang, di panggilingan mah roti. Punten. Ya Allah. Roti kering. Hadirin nu mulia, pertanyaan nu kahiji, apa sholat? Ta soal nu kahiji jawabanana aya 4. Soal hiji jawabanana aya 4. Gitu. Apa sholat? Naon ari sholat? Dijawab, as-sholatu umul ibadah. Sholat teh indungna keur sakabeh ibadah. Amal ngaji, sedekah, zakat, infak diharepna mun eueuh sholat, sakabeh amal nu eta ceurik ka hadapan Allah. Sarua jeung eta amal teu boga indung. Sabalikna, bapak gaduh anak hayam salapan eueuh indungan sing karocea. Tak berarti al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu, dibalikeun. Berarti seluruh amal anu sejen supaya hayang bisa ka surga lintang ti kudu hormat jeung taat kana eta salat. Sakah urang rada jeroan ngajina sugane ka harti jeung sugan ka ilmuan. Urang rada nyiki ngajina meusan. Meusane tong jero teuing. Ari kitu mah teu seunaa. Tad. Ada kesimkuring mah kabeh ge tad. Tad. Papangnya di mana? Tad. Tad. Da deukeut itu ada mengaran teh. Tad. Tad. Subhanallah wa akbar. Subhanallah wa akbar. Al jannatu tata'addamil ummaha, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Berarti nalika amal nu sejen zakat sedekah jeung pangajian mun hayang bisa ngajungkukeun kana surga, hayang kena kana ayat wasiqal ladina taqau ila jannati jumaro, berarti kudu taat, hormat, taklim kana eta salat. Ari salat teh kabagi dua. Hiji kudu bisa sholat di jero ningker sholat, nu kadua kudu bisa sholat di luar sholat. Geser kerada nyulusup ya Pak Uju. Ngaji teh geser kerada nyulusup ya. Punten. Ta sholat teh kabagi dua. Hiji kudu bisa sholat di jero ningker sholat, nu kadua kudu bisa sholat di luar sholat. Ta ayeuna samemeh hayang bisa sholat di luar sholat, kudu bisa heula sholat di jero ningker sholat. Urang mah tong wakah hayang mikiran hayang bisa sholat di luar sholat, urang pikiran heula kudu bisa sholat di jero ningker sholat. Kahiji cirina jalma nu bisa sholat di jero ningker sholat, nalika keur sholat hatena rasa mujarodah, hartosna mujarodah,
ngosongkeun hate lintang ti nu aya dina hate dat Allah nalika urang keur salat. Ari urang keur salat kumaha? Obat marahal. Can cebeureun. Allahu Akbar. MBK bayareun deui. Geus Senin deui. Kakara takbiratul ihram teh. Komo lamun geus nepi kana tahiyat geus nepi ka mana ngimpina tah. So. Tak jadi nu bisa salat di jero ningker salat dina hate rasa mujarodah kosongkeun hate lintang tinu aya dina hate zat Allah. Hartosna nganapikeun sakabeh makhluk, ngamahaletikeun sakabeh makhluk, ngamahaapeskeun sakabeh makhluk. Lintang ti nu maha agung kul huwallahu ahad mung hiji-hijina Allah nu ahad. Cing bisa-bisa nalika urang keur salat bisa ngapaskeun jeung bisa ngamahaletikeun makhluk nu sajen can bisa. Contoh Allahu Akbar Allahu Akbar dina waktu duhur. Bahasana kumaha? Bapak keur macul dua jajar deui. Alhamdulillahnya geus duhur deui. Sugan terek balik. Sugan terek eureur. Kagok dua jajar deui. Berarti lamun ceuk logika lain Allah nu maha agung teh, tapi nu maha agung teh doran pacul. Sok urang jeung urang akurkeun jeung logika. Naon sabab eta akal teh Pak punten. Akal teh keur ngatur ucapan supaya nu diucapkeun kulisan kaluar teh rada kaharti jeung rada kapahami. Hiji tah kudu bisa salat di jero ningker salat. Kadua. Nu kadua cirina jalma nu geus bisa salat di jero ningker salat dina hatena tertanam musyahadah nalika keur salat hatena dirina rasa disaksian ku Gusti Allah. Jeung punten ieu nu sok buburuh. Punten. Nu sok buburuh ngadunungan rek ngaramas worto rek naon we di kebon. Lamun urang rasa disaksian kudunungan, lamun urang rasa ditampo kudunungan, cing kira-kira didamel urang khusyuknya. Khusyuk mun macul leuwih jero. Bongo weh ti dunungan kela kuring rek uih heula, eureun heula ngaroko jeung dahar sajam satengah. Ai nu diobrolkeun di luhur korupsi, ari urang nu leutik diajar korupsi waktu. Eta teh can rasa disaksian ku Gusti Allah. Ngan lamun dirina geus rasa disaksian ku Allah, subhanallah 17 rukun salat nalika keur salat bakal nafal dina jiwa raga urang nalika keur salat. Nu kumaha rasa musyahadah? Punten. Punten Pak. Lamun urang dina keur salat rasa musyahadah kieu. Allahu Akbar. Lamun hate geus rasa musyahadah pok ceuk hate. Ya Allah, paingan Allah nita salat ka urang dugikeun ka nita takbiratul ihram. Oh ieu teh kudu tafakur yen urang maot teh leungeun bakal dikieukeun. Tah eta teh geus rasa musyahadah. Punten. Lamun salat geus rasa musyahadah ti mimiti takbiratul ihram bakal bertafakur. Allahu Akbar. Gusti bener kuring teh engke maot teh leungeun bakal dikieukeun. Kira-kira Bapak aya nu maot leungeunna dikieukeun? Kadinya we. Atanapi aya nu maot bari jeung pasang jurus kahiji. Oh. Ta urang teh rasa musyahadah di dinya teh nalika keur takbiratul ihram. Allahu Akbar. Raras Gusti, paingan Gusti miwarang takbiratul ihram supaya tafakur geuning abdi maot panangan teh bakal dikieukeun. Daya hiji dongeng keuni ai dongeng mah 50% wadul 50% bohong dongeng mah. Punten. Budak umur 7 tahun pojo ngabubengkang geus maot leungeunna geus heuras dikieukeun. Da bingung neangan tukang ngureubeun ti mana-mana Allah ngujetu. Pangnikalkeun mangga ku abdi inna atainaka kausar dugikeun ka satamatna nya da ku kuring mah nilap bogoh ti nu adoana mecat deui. Sugan neang palabe panikalkeun leungeunna diteukeun inna anjalnahu fi lailatul qadr mecat deui anger ku babaturan anak beurang nama
tari ulina jeung saha tuh jeung jang itu kumaha ceuk baturana mangga ku abdi urang tilapkeun cang kacang panjang anu panjang ucing teu macak deui da eta jenazah sieun jadi ucing anggar ku budak deui cageurna mah subhanallahu akbar kade ta jadi rasa musyahadah teh nalika keur takbiratul ihram Allahu akbar leres Gusti abdi maot bakal dikieukeun da jilang bari tatih da cangkeul meusan punten kapengkeran geus teh beres surat Allahu akbar tah nalika keur ruku teh tafakur Gusti leres abdi teh ulah tangah teuing kana dunya wayahna kudu tungkul kana pi akhirateun da panyingkirana kampung palsu akhirat nu kampung asli mah leres Gusti abdi teh kali-kali kudu tungkul kana pi akhirateun hartina kudu inget ka alam kubur tah tafakur nepi ka kira-kira Bapak keur ruku kieu kantos tafakur leres Gusti abdi teh kudu tungkul kana pi akhirateun kantos kitu paling ge Allahu akbar aing Gusti kaduhung temelak inul Gusti kade cacingna teh ya Allah geus teh beres sami Allahu liman hamidah disingkat Pak saatosna kitu kumaha Allahu akbar dina pas sujud osok Bapak tafakur punten nalika keur tatih bujur di mana di hanap mastaka di mana di luhur nalika sujud mastaka di mana di hanap bujur jadi oh berarti tafakur dunia teh adalah berputar nu tadina jadi pangkat jadi rakyat nu tadina jadi rakyat jadi pangkat nu tadina beunghar miskin nu tadina miskin bakal jadi beunghar itu berputar hartosna berputar harus bersyukur apa adanya bersyukur apa adanya hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik takbir kan gitu bingung rek di awal tehnya mesti di kendangan ya Allah punten kudu bertafakur geus teh beres kitu Pak dareh tahiyat kieu kena tahiyat nama di luhur maestra ya Allah akbar tahiyat teh punten geus teh tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu tong seseureun Pak bisi aya nu salat nu muter curugna tong diseung-seurikeun boga dalil eta nu curugna muter teh boga dalil yen Allah nu nyiptakeun seluruh alam aya deui nu kieu asyhadu an la ilaha tong disalahkeun eta boga dalil yen Allah teh nu nyiptakeun langit jeung bumi hartosna luhur jeung handap aya wae nu salat dijeceng kieu tos urang tong disalahkeun eta teh ngabuktikeun Allah teh aya duana mung hijina pernah simkuring ieu mah lain bobodohan kisah nyata waktu simkuring ngajajabkeun hajian salat di kaum di alun-alun Garut deket jeung nu muter ari simkuring ngusap beungeut ngagedor ka simkuring Kang beres salat teh aya dina rukun salat aya ngusap beungeut teu aya ceng nasna salira make jeung ngusap beungeut punten da abdi mah di lemur mah tara ngusap beungeut di dieu we ceng ngusap beungeut teh ditanya nah di dieu make jeung ngusap beungeut lieur kunaon curug sia teu ngajedog kakara we jeung pepa mata kula sok hotelan ka NU mah Pak subhanallahu akbar kare geus teh beres tidinya assalamualaikum dikatuhuan aya saha assalamualaikum dikencaeun aya saha tadi dinya kudu direret teh Pak mata bakal bisa salat musyahadah tahun urang nalika assalamualaikum dikatuhuan aya saha assalamualaikum dikencaeun aya saha belah dituna aya malaikat rokib belah dieuna aya malaikat atid ka dieuna hartosna assalamualaikum lieu ka tatangga nu teu mampu lieu ka fakir lieu ka miskin lieu ka yatim
assalamualaikum liuk deui aya saha dikencaeun bisi aya nu teu kabagi urang engkak-engkakan dahar jeung daging itu mah dahar sore henteu isuk tapakur geus nepikeun kadinya berarti salatna geus nepi kana musyahadah tapa. Assalamualaikum geuningan Gusti loba keneh hereteun kuring teh loba keneh nu kalaparan teh loba keneh sumbangan di Palestina teh geuningan Gusti abdi mah bersyukur ka Allah. Assalamualaikum geuningan Gusti loba keneh heretan teh geus nepi ka dinya cenah ubara geus keur sorangan we komo lamun kieu mah nalika bapa keur netepan salat Isya assalamualaikum kumaha cek hate buah-buah Gusti ieu teh abdi teh salat Isya teh salat terakhir buah-buah Isya isuk mah abdi teh geus di ruang geus nepi ka dinya bubura da hirupna pede wae siga nu bakal panjang umur da iya tuh setiap teh salat assalamualaikum buah-buah Gusti abdi teh ieu teh salat terakhir lamun dugikeun ka dinya subhanallah wa akbar ta eta cirina salat tos musyahadah. Nu katilu cirina jalma nu geus bisa salat di jeroning keur salat nalika keur salatna dina eta hate rasa muhadoroh asa aya hareupeun Gusti Allah teh. Subhanallahu akbar berat geuning pas subhanallahu akbar. Tak sing hati-hati padina masalah tentang salat. Ta ieu kudu bisa salat di jeroning keur salat lumpat teh kaluar. Nu kadua kudu bisa sholat di luar sholat. Mana nu kudu bisa sholat di luar sholat teh dina pada tedorakana kedah lir ibaratkeun keur sholat. Punten pemuda, punten ibu bapak aya nu keur sholat bari doraka. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya situ koret-koret teuingnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balik ngaji ku aing keur ditampiling sia. Siratal ladzina aya nu kitu. Allah Pak, tah berarti luar di salat oge dina pada teu dorakana kedah lir ibaratkeun keur salat. Eta teh geus bisa salat di luar salat. Berat ya Allahu akbar. Ari hikmahna salat hiji bakal mereskeun rumah tangga, kadua bakal mereskeun rezeki, nu katilu bakal mereskeun akhlak. Itu hikmah tina eta salat, Pak. Da ieu teh salat teh mah beres 2 jam ngabahas teh itu, Pak. Kakaran apa salat oge pan geus rada aranakan ka dieu terus. Subhanallahu akbar. So. Bu, aya keneh di dieu nu rumah tangga awet rajat. Euleung keneh pai awet rajat mah daripada rajat awet mah. Punten. Lamun urang awet rajat dina rumah tangga berarti salatna can beres. Kitu we, Pak. Lamun salat geus beres pasti rumah tanggana ge bakal beres. Ngan ditunjang ku eta salat lamun rumah tangga hayang beres tina masalah tentang salat teu cukup ku salat aya syarat 3 rupa. Kahiji kudu silih puji salaki jeung pamajikan. Bakal sukses rumah tangga, bakal harmonis rumah tangga. Cing kira-kira bapak jeung ibu nepikeun ka ayeuna geus boga budak 3, boga budak 4, masih kena sok silih puji ibu jeung caroge. Nah, ari keur bobogohan atuh. Da keur bobogohan mun silih puji ini adem-adem wae tuh. Da eta keur bobogohan mah indahnya bulan tak seindah wajahmu, hitamnya harang tak sehitam rambutmu, engkaulah sayang mutiara hidupku, engkaulah sayang permatanya hatiku. Allah kerbobogahan mah. Gusti halusnya sutra, tak sehalus kulitmu, besarnya gunung tak sebesar cintaku padamu. Keur bobogohan geus kawin ka boga budak hiji geus silih koyo diganti sairna hitamnya harang tak sehitam wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu, jebragnya kuda tak sejebrag kakimu. Diganti geus boga budak hiji mah, Pak. Tamat kaberesan salat, geus beres salat, lamun rumah tangga hayang harmonis,
wayahna salilana kudu silih puji jeung pamajikan bapak pernah muji turutan sim kuring mah sok silih puji keur inget mah ai keur poho mah nya kitu teh we ya Allah aku beres salat silih puji jeung pamajikan sukses harmonis rumah tangga. Kedua lamun harmonis rumah tangga didampingi ku salat teh di antawisna geus silih puji wayahna salaki jeung pamajikan salilana kudu silih duakeun. Tah di dieu nu beratna teh ya. Datang we Pak waktu maghrib pamajikanana keur nonton sinetron si Kinara. Ya Allahu Akbar. Da eta si Dapa jeung Sirian parebut bari jeung adi lanceuk. Ya Allahu Akbar taranya ditaros ku salakina nya nuju nonton naon sinetron kumaha ceuk salakina teh ai da abdi mah teresep kana sinetron boleh mau tidur duluan silahkan. Gajelang ge salakina mah ka kamar. Awena mah hayo nonton sinetron. Sinetron atasan stop TV gajelang ka kamar nyampak pamajikan salaki geus tibra kade ibu ulah dipengek pangamungna ulah kieu cengkat sia aing HS kade doraka anggur mas salaki keur tibra teuteub kade bisi netep masalah teu kabeneran aing boga salaki goreng-goreng teh tak kade bisi kitu kade kumaha netepna jadikan kesempatan salaki keur tibra teh dedeh teh Gusti dugikeun ka nyegrok kitu tibrana Gusti mudah-mudahan ieu teh kacapean tos mirarian apakah kanggo abdi sareng putra abdi muga-muga Gusti suami abdi panjangkeun yuswana sehatkeun jasadna sing leuwih ageng Gusti masihan rasikona ka abdi osok kitu ibu tara bapak osok kitu tara aduh kateung da teh apa pan bapak lagi keur tibra ya Allahu Akbar. Sabalikna deui salakina keur nonton Persib sepak bola torojol pamajikanana kumaha anu nuju nonton naon sepak bola da aing mah teresep kana sepak bola wios abdi mau tidur duluan silahkan gajelang ka kamar lalakina mah hayo lajo sepak bola beri ngarokok sepak bola atasan stop TV gajelang ka kamar nyampak pamajikan sarua nyegrok deui keur tibra 11 12 kade bapak mun asup ka kamar ulah rek janji ngoreh dalin rek ngalihui. Ya Allahu Akbar. Tetep menjadi pamajikan keur tibra teh kumaha netepna jadikeun satu kesempatan dedeh teh Gusti itu bojo abdi dugikeun ka tibra kitu kacapean teh tos ngepel tos kumaha wadah tos masak dedeh teh Gusti muga-muga Gusti panjangkeun yuswana sehatkeun jasadna solehakeun manahna Gusti sing ngawidian ka abdi ngawayuh Gusti kitu jadikeun kesempatan ku urang. Jadi mun pamajikan keur tibra jadikeun kesempatan urang ngadoa di dinya. Beres lah rumah tangga bakal sukses sama silih doakeun matak turutan sim kuring mah rumah tangga geus 18 tahun salilana silih doakeun keur ingat mah anggar keur poho mah nya kitu teh ya Allahu Akbar katelo geus didampingi ku salat lamun rumah tangga hayang sukses wayahna rumah tangga na salilana ulah rek silih salahkeun tapi kudu parebut salah. Ieu teh pada lumayan ngaji teh biasa. Nah, ngaji teh ieu teh asa biasa tapi lamun diamalkeun teh bener euy rumah tangga pengen awet rajat aing. Teh nyumpuna nu tilu ieu. Karinya we. Tah nu katiluna kumaha Pak? Wayahna ulah rek silih salahkeun tapi kedah parebut salah. Satu kisah menyatakan. Siap simak. Waktu Kanjeng Rasul dakwah ka negeri Thaif, punten. Waktu dakwah ka negeri Thaif. Saatosna kitu kumaha saur Kanjeng Rasul? Ya Aisyah, aya naon ya Rasul? Nyuhunkeun widi abdi bade dakwah ka negeri Thaif. Kumaha saur Siti Aisyah? Mangga ya Rasul diwidian ku kami ngan aya syarat. Ari kitu kumaha? Eueut ieu cai ka bujang tiis. Kumaha ceuk Rasul? Atuh ditampi Aisyah. Wah harita teh gitu. Kumaha ceuk Rasul ti kapungkur. Atos Siti Aisyah ku abdi dieut. Kumaha ceuk Aisyah? Ya Rasul, ari kitu kumaha eueuh teuy sakali. Merenga Aisyah ditampi. Harita ieu mah sanes singkuring. Tara-tara ge kana kopi hideung. Da sugan teh susu da katipu atuh. Ya Allahu Akbar. Eukeun bae. Subhanallahu akbar.
Terus teh kitu Pak pada berangkat dan ngareret deui Kangjeng Rasul. Aisyah insyaallah paling uih ka bumi tabus. Naon tabus 11. Sumangga ya Rasul. Dikersakeun Rasul lancang teuing dakwah. Di mana? Di negeri Thaif. Uih ka bumi tabus 1 pintu terus ditulahkan. Kumaha saur Rasul? Assalamualaikum sayang, buka pintu sayang. Deh. Ibu kantos digugahkeun ku bahasa kitu kesoy. Eta Aisyah digugahkeun ku wajona ku suamina ku Kangjeng Rasul. Sayang, bangun sayang, teu dibuka keneh. Katilu kalina. Assalamualaikum sayang, buka pintu sayang, teu dibuka keneh. Nu katilu kalina. Assalamualaikum Aisyah, buka pintu, teu dibuka keneh. Kumaha saur Kangjeng Rasul? Gusti, abdi daripada ngaganggu ka bojo abdi anu keur obo, kajen keneh abdi rek ngamparkeun sorban we di luar, rek obo dina amparan sorban. Ari Bapak sok kitu tara. Cacakan balik di pameran. Tadi buka 3 kali pasang jurus 3 tadi. Hiper atau janela teh. Cacakan balik di pameran lain baik dakwah. Bari jeung tara bebeja ka pamajikan terek ini ka pameran teh dasin ka pesanan martabak meureun. Subhanallah. Kumaha Rasulullah? Ya Rabb, daripada abdi ngaganggu ka bojo abdi, kajen keneh abdi rek obo di luar, dina amparan sorban abdi rek obo di luar. Dari kersakan obo Kangjeng Rasul. Aisyah lilir 1:30 pas dibukakan pintu nyampak Kangjeng Rasul keur obo dina amparan sorban dah langsung sujud bojona mah calik kieu. Kumaha ka Kangjeng Rasul? Sayang, bangun sayang. Kantos Bapak digugahkeun ku bojo. Sayang, bangun sayang. Rajian aya bahasa sayangnya Pak ya tungtungan. Sayang kunyuk sia teh budak. Ya Allah, sayang bangun, sayang bangun. Gugah Kangjeng Rasul langsung sumujud dina pangkonanana. Kumaha saur Aisyah? Ya Rasul, lepat abdi teu meuriogikeun kadongkapan salira. Kumaha ceuk Rasul? Aisyah lepat kaula uihna kawungnya. Rasul lepat abdi kobuan. Aisyah lepat abdi uihna. Rasul dah lepat abdi kobuan. Aisyah lepat abdi uihna. Sudah Rasul lepat abdi kobuan. Aisyah lepat abdi. Cing kira-kira lamun prabu salah kitu bakal pasea moal. Moal, ari urang mah da silih salahkeun wae atuh. Nah silih salahkeun teh keur usum hujan, kabulusan. Cek salakina, iya lamun nyuh kopi pasti nikmat. Ayeuna ka carogena anu soleh, najan bojona keur nyantai, teu miwarang nyuh we ku nyarira. Geus teh ditinyuh kumaha cek si wami teh, urang asaan heula harita teh. Dikersakeun ka karasa serot pamajikanana hejo cokor. Ayo we bulak-balik siga istri ka. Lain kata jong atuh. Kumaha cek salakina bahasa sia kaluar. Arisi meniteun san puguh beak geus ditalap. Pamajikan mung disalahkeun atuh salah si lain leg-leg ditatad. Cing kira-kira bakal aman moal. Moal aman kitu mah. Tas salakina usaha di Bandung biasana sabulan ngawesel teh 3 juta, ari bulan kamari 2 juta. Da langsung nelpon, nah bet 2 juta buahnya, boga di nu ngora. Tuh nyalahkeun teh. Langsung nelpon, kumaha ceuk salakina? Nah nyai ari sabulan 2 juta teu mai. Dengekeun. MBK. Syariah. Kadesa. Bang keliling. LPG bea. Boga KWH ngerakeun, nit. Ya Allah akbar, ka warung geus gede hutang ari cing silih salahkeun kitu bakal tentrem moal. Moal lamun silih salahkeun kitu mah. Jadi hartina lamun urang silih salahkeun rek di mana harmonis rumah tanggana, tapi urang kada parebut salah. Lamun urang selalu reres nyai abdi nu lepat, reres abdi nu lepat cek bojona, reres abdi nu lepat da moal pasea rumah tangga sukses mah. Tak simkuring rumah tangga geus 17 tahun can pernah pasea jeung pamajikan keur sadar mah. Allahu akbar subhanallah. Ya bakal beres rumah tangga lamun kitu mah Pak. Matak insyaallah lamun salatna beres rumah tanggana beres. Tina ladang beres salat, hiji bakal silih puji, kadua silih doakeun, nu katiluna marek silih salahkeun bakal prabu salah. Itu adalah hikmah meresan bisa salat di jero ningker salat jeung bisa salat di luar salat beres ta rumah tangga Pak. Maka bukikeun ka ngabahasakeun naon atuh ari salat teh as-salatu umul ibadah. Salat teh indungna sakabeh ibadah kudu taat ka indung teh Pak. Kade kudu dihormat sok coba indung urang anu dohir dugikeun ka nyebatkeun geus jadi dosa.
ayeuna salat mangrupakeun indungna urang nyebatkeun apan aya bahasa kieu pawailul lil musallin narakawel teh keur jalma anu sok salat pasti sih kuring ari ngaran-ngaran sok dituna umur sok kan gitu narakawel keur jalma anu sok salat tadi tuna pasti rek kana narakawel oge atuh nya rada kaharti oge heuh eta teh surahan kahiji eta teh ya Allahu akbar apa ya wawailul lil musallin narakawel keur jalma anu sok salat pasti moal ngaragukeun narakawel keur jalma anu sok salat pasti naon sabna sok aing ngaran sok berarti cul we ditinggalkeun sok pas cul teh teh dibawa moal menang hanca atuh ya Allahu akbar tadi dieu kade sing hati-hati keur urang mata kurang taat ka inung nu jadi inung naon salat sing taat kana eta salat urusan ditarima jeung teu mah eta mah urusan Gusti Allah. Kedua masih kene jawaban nu kahiji as-shalatu safinatul amal ari salat teh kendaraan keur sakabeh amal penting teuing atuh ya yo bahasan panjang kene ya Allahu akbar punten paingan payunya diulam ya Allah akbar punten nah hari sombong-sombong ting hirup teh ya Allah akbar siapa Allah as-shalatu safinatul amal ari salat teh parahuna keur sakabeh amal belah dieuna kendaraan keur sakabeh amal punten bapak najan boga cabe inul punten tong kagok ngalamun mah 300 karung we tong kagok isuk ngalamun deui cing kira-kira bapak boga cabe 300 karung inul rek dibikeun mah bikeun ieu mah komo lamun nyata ngalamun oge geus koret dipikir-pikirnya komo lamun nyata ngalamun geus karoret pak punten bapak boga cabe 300 karung najan keur harga mahal tapi lamun eueuh kendaraan piraku rek dikeureuy ka tanah tinggi ti dia ditanggung berarti pak kitu amal zakat sedekah jeung pangajian lamun eueuh kendaraanana rek iraha nepina ka Allah naon nu jadi kendaraan nyatana salat jadi salat teh kendaraan keur mawa amal nu sejen supaya dugi ka Gusti Allah itu singkat we eta mah katelu as-shalatu imaduddin ari salat teh tihang agama eta mah geus eta geus asing matak ku bapak sok dibahas salat teh tihangna agama eta kakara jawaban kahiji sok urang tarataikeun pada kagok aya ngabuntut mangkongo ieu mah ukur mah cawe hungkul apa salat kedua kenapa harus salat dijawab kewajiban nyusul deui punten tad kenapa harus salat pan salat dijawab kewajiban kuring rek nanya deui ari salat ya Allah wajib nah diwajibkeun nah ngawajibkeun geus ngalilir deui tah salat teh punten Pak untuk apa salat sabab kewajiban ayeuna rek naros ari salat ya Allah nah wajib nah diwajibkeun nah ngawajibkeun punten Pak rampet aja tiga-tiganya salat ti Allah hukumna wajib ku Allah ka makhlukna diwajibkeun ngan urang kana salat kudu ngawa karti pas sakitu oge ngaji mah tuh jadi rampet Pak apa salat kenapa harus salat kewajiban tujuanana naon surga lain tapi naon tujuanana la ilaha illallah la matlubail loloh dipidamel kalakuan demeh parentah Gusti eta we tujuanna Gusti abdi salat lain diparentah ku ajengan Gusti abdi salat lain diparentah ku salaki Gusti abdi salat lain diparentah ku tetangga lintang ti gugunan ku Gusti nu marentah ka diri abdi pangna abdi ngalaksanakeun salat ulah aya bahasa kieu beri kitunya letah teh anu sok salat oge mending cara aing we bakal bersih hate dijawab ti kudu sok salat bobara Asia anu tara salat aing oge nu sok salat geus kieu komosi heuh kasarna kitu Pak ya Allah akbar kade Pak kade ya nu katelu apa salat kenapa harus salat untuk apa salat tanha anil fahsya'i wal munkar untuk apa salat tinggal dina huruf salat sod Pak ari sod sidqul maqala
gampangna urang ngalaksanakeun salat hayang benar pembicaraan. Awas Pak. Hayang benar ucapan punten Pak. Lamun Bapak hayang benar ucapan omat eta ucapan tunana disatukangen akal jeung pikiran. Sakali deui. Lamun urang ucapan hoyong reres, cariosan hoyong reres, eta cariosan simpena disapengkeun akal jeung pikiran. Ngan lamun eta ucapan dituna dihareupeun akal jeung pikiran, eta ucapan bakal ngencar. Di mana geus ngencar bakal ngait kana hate batur. Di mana geus ngait kana hate batur, geus gencar hese di kananganna deui. Hese ditewakna deui. Mata lamun eta ucapan lamun hoyong reres supaya urang mati kanu sanes wayahna eta ucapan tuna disatukangen akal jeung pikiran. Ngan saaweuna oge lamun geus dituna disatukangen akal jeung pikiran eta ucapan nu diucapkeun insyaallah bakal mere solusi jeung bakal mere hikmah kanu sanes. Nah kade Pak. Jadi sidqul maqala hoyong bener ucapan kadua lam layyinul qalbi hoyong leuleus hate Pak insyaallah ku eta salat bakal leuleus hate teh Pak insyaallah dikeureuy salit. Punten nu katilu tanha adil fahsai wal munkar. Jadi tina eta salat teh hoyong nebihan fahsya sareng munkar. Antak ceuk kuring kuring lamun hayang leuleus hate sajabana ti salat kudu sering ngaoskeun ieu sholawat ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana lidinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftah qulubana ala tilawatil Quran wa amtaqulu teruskan engap wam taqulu ala ta'alumil ulum ya rabbana ya rabbana ya fatahu ya alimu. Insyaallah saru guru abdi mah ngaoskeun selawat eta sajabana tina eta salat leuleus hate teh Pak rek obo bacakeun ari teu apa atuh tanyakeun geus teu apa teh cicing kade tah terakhir terengeusan di mana terakhir di mana ge nu terakhir wayahna bagaimana salat ieu teh kakara soal kahiji naon ari salat teu bagian kaopatna jawaban kahiji teh bagaimana salat ucapan jeung pagawean nu dimimitian ku takbir jeung nu ditungtungan ku awe salam matak Bapak kade ulah kritis jeung ulah fanatik bisi aya jelema anu salat teu make usoli geuningan dina eta ge salat mah timimi ucapan pagawean nu dimimitian ku takbir jeung nu ditungtungan ku awe salam lain dimimitian ku usoli der teh nu teu make usoli jeung nu sok make usoli hayo we pas ya kalah akhir atuh salat dar diuruskeun ka polisi cek polisi teh naon ya usoli daerah tuh ya Allahu akbar naon ieu masalahna cek eta polisi iya kenapa naon usoli daerah tuh ya Allahu akbar kieu padalieuna meureunna Pak anu teu make usoli hatena geus halus langsung melesat ka Allah Allahu akbar geus ngayakinkeun aya nu make usoli hitung-hitung ngeker dan emak manuk oge teu dikeker mah teu beurang jadi dalilna anu make usoli mah ngeker hayang husu hitung-hitung ngeker we nu make usoli mah Pak omat nu make usoli jeung nu teu make usoli omat ulah pasea era ku polisi era ngabeja dari ditanya ku polisi teh naon ieu masalah usoli nu tara kunut jeung nu henteu naon ieu masalahna kunut daerah teh ya Allahu akbar subhanallah tah bagaimana salat ucapan jeung pagawean nu dimimitian ku takbir jeung nu ditungtungan ku awe salam kakaraweh di dinya Pak punten aya salat hakiki aya salat majaji ari salat hakiki mana salat hakikat maksudna hakikatun bila syariatun punten
hakekatun bila syariatun bebegig. Punten Pak. Ririwa hakekatun bila syariatun ririwa. Lamun urang salat hakikat hungkul eueuh syariat naon bedana jeung ririwa. Nah, jeung ririwa sok ririwa ari ganingna aya, ari tataluna aya, ari tempo jeung kiringna eueuh. Naon bedana nu kitu Pak? Salat teh teu katingali rukuna, teu katingali sujudna, teu katingali tahiyatna, ukur hakikat hungkul. Teh teh bebegig. Naon ririwa teh. Naon hakikatun bila syariatun ririwa nu kitu mah. Ngan sabalikna syariatun bila hakikatun bebegig. Lamun salat kur syariat hungkul, oh hakikatna naon bedana jeung bebegig. Katingali salat mah ruku jeung sujudna mah. Corbana dipake panjang, menghadapna ka kiblat memang kieu ngan hate galak. Ingat wae kana naon. Berarti cenah pikeun hakikat kakara syariat. Sigan heueuh menghadap ka kiblat mah. Saha nu kitu Ustaz Dalan? Allahu Akbar, iraha aing anu. Tuh. Kacau tah Pak, geus kitu mah. Oh hakikatan ngan ceuk Siti Aisyah ceuk nu geulis Pak. Da Siti Aisyah mah pagelisna leuwih ti si Kinara atuh Pak. Ya Allahu Akbar. Nya raras. Nah senatan muni apalan kana sinetron. Nah sok laju tara kuring mah keur iklan mah. Adapun ya Allahu Akbar. Kade Pak, subhanallahu akbar. Tadi dia Pak, kumaha ceuk Siti Aisyah keun we najan kakara dohirna hungkul. Urusan diterima jeung teu nama urusan Allah, nu penting urang geus ngalaksanakeun perintah Gusti. Matak dina hadis nyebatkeun asadunas adabal yaumal kiamah man jahala ahluhu, pang banget-bangetna dosa engke di poe kiamah nu ngabodokeun ka ahlina hartina teu marentah kana eta salat. Matak aya bahasa sholli wa salim da imanan ala mada sholli wa salim da imanan ala mada wal ali wal asab bima qad wahada wal ali wal ashab bimang qad wahada lebar atu lebar benghar teu ibadah lebar atu lebar benghar teu ibadah. Nabi Sulaiman oge benghar bari ibadah. Nabi Sulaiman oge benghar bari ibadah. Sholli wa salim da sholli limda wal ali wal asab bima qad wahada wal ali wal ashab bima qad wahada. Kupingkeun terasna lebar atu lebar berpangkat ibadah lebar atu lebar berpangkat ibadah. Nabi Muhammad oge berpangkat beribadah. Nabi Muhammad oge berpangkat beribadah. Terus capek panjang keneh nadomna itu teh. Ta ieu Pak nu terakhir bagaimana salat ucapan jeung pagawean nu dimimitian ku takbir jeung nu ditungtungan ku awe salam. Sakitu aja Pak. Kinten-kinten kartos teu lamun henteu kartos wayahna we da kitu buktina. Kartos atuh nuhun Pak. Ya Allahu Akbar. Ieu sim kuring ngan saala kadar dilintasi tingkatan salat ayat 11 teras asbabna ninggalkeun kana eta salat kumaha
seueur keneh bahasan tina masalah tentang eta salat umat eta salat praktekkeun dina akhlak nu sapopoe kudu bisa salat di luar salat dina pada teu nyinggungna ka batur nalika urang keur salat taraweh silih singgung silih siku kaseretkeun terjadi dendam tah urang oge di luar salat bisi aya nu kasiku bisi aya nu katongengan bisi aya nu katejeh umat ulah rek dendam da urang ge nalika keur salat katejeh ku batur kasiku ku batur tara karenyeng jeung tara dendam mata urang di luar salat ge mun kasiku ku batur umat ulah rek dendam jeung ulah rek nyeri hate gambaran dina eta salat sing beres tunjukkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu anu kapihatur titik embun di atas daun jatuh ke bumi laksana hujan dosa tertimbun mohon diampun salah dan hilap mohon dimaafkan bila ada dahan yang patah jangankan dari besi bila ada kata yang salah jangankan laporkan ke polisi. Sakitu anu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.